Bismillahirrahmanirrahim. Halaman seberapa? 48. Fakulna mangka ngucap kaula bihi dina masalah itu jaizul akli ma gana perkara yasiu anu sah bil akli munggu akal liudkhila liadukulah karena asuk itu mapihi dina itu aku nahu ari contoh jawazul adab ari wenang nasiksaan pihak ilmuti'an dina hak jalmi anu tukang taat fa innal akla mangka saestuna ari akal wa eta ari itu akal eta al hakimu anu ngahukuman bisi hati wujudil adabi kana sah ayana siksaan wa adamihi jeung eueuhna itu adab bihaqi dina hakna itu muti da ieu mah nu ngahukumna lain sara kena telakeun hukum akal ceuk akal jalmi anu tukang doraka bisa wae diganjar kumaha cek Allah wae Allah hayang ngaganjar Allah hayang nyiksa gitu cek akal mah nya kitu deui cek akal jalma anu tukang taat bisa wae disiksa bisa wae diganjar da akal manggihanana kitu itu lamun menurut pandangan akal itu kan nusok ieu teh nusok berpedoman mendahulukan hukum akal dina golongan khawarij nyaeta kafir fulasifah itu fulasifah mendahulukan hukum akal. Nah, ieu teh kan pagedrug dina hukum syara jeung hukum syara hukum akal kieu mah cek syara jalma nu taat diganjar, wajibna jalma nu maksiat disiksa. Cek akal nu taat bisa wae diganjar, bisa wae disiksa. Nu maksiat bisa wae diganjar, bisa wae disiksa. Mana nu dimenangkeun? Nu dimenangkeun nyaeta hukum syara. Hukum syara apa? Ngan ieu sekedar pengetahuan saja. Bimana anahu? Kalawan mana saya sunah kalakuan jeung tingkah laku alam tumiba. Naon kulun saban-saban saiki. Min humatina itu ada kuadamu. Lam yalza mangkat temisti. Min wukuaihi tina tumibana. Itu kulun naon naksun kakurangan pihak ta'ala dina hak Allah ta'ala la mahallata mangkang wala mahallata jeung teu mustahil wala muhala jeung teu anu mustahil albatah sama sakali titik. Sebab ada hukum akal mah ngeunana kana hak Allah, kumaha cek Gusti Allah. Ngan amma sarni, anapun ari hukum syara pakot bayana, maka nyata geus mertelakeun hukum syara Allah. Karena saya sunari Gusti Allah eta qad istaro, nyata geus milih Allah bimakhfifatihi. Kalawan melesna karunia Allah lil mukminin pikeun jalmi anu iman al muti anu taat naon ahadal amroini
kana salah sahiji dua perkara al-jaizaini anu jaiz duanana fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala wa huwa jeung ari itu ahad eta sawabu ganjaran wan naimu jeung kanikmatan al muqimu anu tumetep kama satara perkara ikhtaro anu geus milih sa Allah ta'ala bi adlihi kalawan kaadilan Allah bil kafiri kajalmi anu kafir al jaiz anu menang al akhar kana anu aya kana anu sejena wa huwa jeung ari itu akhar eta naru sin neraka wal adab jeung siksaan al alim anu langgeng titik anu nganyerikeun lain langgeng. Nah ngan sanajan cek ti luhur bahwa menurut pandangan akal orang yang taat bisa jadi diganjar, bisa jadi disiksa. Orang memaksiat bisa jadi diganjar, bisa wae disiksa. Itu pandangan akal. Amma syar'u, anapun menurut pandangan syara, itu ngalengitkeun kana ahadul amroen. Ahadul amroen mana nyaeta ayana siksaan jeung ayana ganjaran, kemungkinan adanya siksa jeung kemungkinan adanya ganjaran keur jalma anu taat mukmin muti'. Tadi tepis ku hukum syara. Amma syar'u anapun ari hukum syara mah qad bayyana geus mertelakeun annallaha qad ikhtara bi mahdi fadlil lil mu'minil muti' ala ahadil amroen al jaizaini munggu akal anu duana wenang munggu akal dipilih ku salah sahijina nyaeta as-sawab wan naim ganjaran jeung kanikmatan langgeng keur jalmi anu mukmin muti maka menangkeun pendapat syara. Kalawan naon bimah dipatlihi. Nah mukula sifah mah nanyakeun teh kieu cik cenah ari jelema anu naon anu maksiat pan cenah disiksa jalma kafir. Nya cenah menang siksaan. Lamun jalma kafir disiksa pan sarua jelema cenah sarua makhluk Allah sedengkeun Allah teh Ar-Rahmanir Rahim Maha Pengasih dan Maha Penyayang berarti Allah teu karunyaeun. Lamun jalma kafir disiksa di mana Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah? Berarti teu karunyan sedengkeun pan cenah Allah karunyan ka makhluk. Nah itu. Nya tuh hiji kitu nu kadua cenah bongan saha atuh dijieun jalma kafir. Padahal mah jelema teh dijieun ku Muhammad we sadarea. Meureunnan moal anu ka neraka. Nya ari kitu mah tina maneh nu kudu jadi pangeranna tuh. Eta kudu dibalikeun gitu. Ari hayang kitu berarti maneh nu kudu jadi pangeranna. Bisa tuh, nggak bisa nyekam protes. Hari itu bisa mah. Nya Allah teh Rahman Rahim. Tak Rahmaniyah Rahimiyah Allah ngaganjar jalma nu taat. Jeung Allah ngaganjar ka jalma mukmin ku ganjaran. Geuningan cenah jalma kafir naon disiksa. Berarti itu Rahman Rahim. Allah teh saja bati Rahman Rahim teh berarti teh barang kitu kan. Maha adil. Allah ngagerankeun hukum. Ka hukum ti Gusti Allah. Jalmi nu mukmin mah turut kana hukum, jalmi kafir mah teu turut kana hukum. Apakah dibilang Allah adil? Di mana-mana duanana disarwakeun menang ganjaran. Jalma kafir diganjar nu taat kana hukum. Jalma naon, jalma nu maksiat, jalma kafir nu maksiat kana hukum diganjar. Cik Allah adil teu? Nya cenah teu adil kitu mah. Atuh teu adil kudu kumun hayang adil kudu kumaha. Tadi cenah nu kafir nu maksiat disiksa nya itu bukti keadilan Allah. Gitu. Rahman Rahim Rahimiyah bimah dipadlihi kalawan malas karunia Allah ngaganjar jalmi mukmin wa bi adlihi jeung ku adilna Allah tadiana Allah nyiksa ka jalmi anu kafir itu keadilan Allah.
Walam jeung kanyahokeun ku anjeun annal harokata kana saestuna usik wasukuna jeung cicing lil jirmi hak jirim eta yasibu sah naon ayu masdilah yen mantaran bihima kana filkeun mantaran bihima kana itu harokah jeung sukun li aksamil hukmil akli kana pirang-pirang bagian hukum akal salasati anu tilu ayana usik jeung ayana cicing dina jirim itu sah jadi contoh ke ayana hukum akal narima bahwa jirim narima karena usik jeung cicing mun teu usik pasti cicing mun teu cicing pasti usik pilih we salah sahijina itu akal kahartian itu pokokna ngadefinisi kadinya hukum akal pal wajibu mangkari wajib akli mangkari hukum wajib al akli anu bangsa akal eta subutu ahadihima netepkeun salah sahijina la bi ainihi lain kana datiahna itu ahad lil jirmi pikeun jirim wal mustahil jeung ari anu mustahil akli eta nafihuma ngeuweuhkeunana itu ahadihima itu sukun jeung harokah ma'an barina barang anil jirmi tina jirim wal jaizu jeung ari jaizul akli eta subutu ahadihima tumetep salah sahijina itu harokah jeung sukun bila khususi kalawan katanggulan nu ditanggukeun lil jirmi pikeun jirim titik cekap nu jadi definisi nu jadi tamsil kana definisi hukum akal nyaeta ayat ngusik jeung cicing nu jadi hak jirim wajib jeung akal narima bahwa tumetepna ayatna salah sahiji tina usik jeung tina cicing pikeun jirim tegasna akal narima hiji jirim kadang bisa usik kadang bisa cicing kaharti mun teu cicing usik mun teu usik cicing itu kaharti ku akal disebut wajib akli mustahilul akli nu teu kaharti ku akal di mana usik jeung cicing eueuh tina jirim teu usik teu cicing terus naon teuing pokona teu usik teu cicing ka itu teh akal moal narima berarti itu mustahilul akli gitu. Wajahin subutu adi wenangna pantes usikna pantes cicingna titik walam jeung kanyahokeun ku anjeun anna ma'rifata hadil aksami kana saestuna ari nganyahokeun ana ieu pirang-pirang bagian salasati anu tilu wa takriruha jeung ngabulak-balikna itu talisa eta taknisun ngaluludeun lil qorbi kana teh biamsilatiha kana pirang-pirang contohna itu salah hatta layang tadi sehingga temika butunan al fikru pamikiran istihdari ma'aniha dina ngahadirkeun pirang-pirang maknana itu salasa ila kulfatin kana kaperti aslan sama sakali mimma tina perkara huwa anu ari itu maeta daruriyun anu pangsa daruri ala kulli akilin kasaban-saban anu boga akal yuridu anu ngamaksud itu akil ayyafuza kana yen bagja itu akil bima'rifatillahi ta'ala kana ma'rifat Allah ta'ala wa rasulihi jeung rasulna Allah ta'ala alaihi wassalatu wassalam bal balikta qad qala nyata geus ngadausal Imam Harmain wa jama'atin jeung sagolongan ulama anna ma'rifatadil aksami karena saestuna ari nanganyahokeun kana ieu tilu pirang-pirang bagian eta nafsul akli datiahna akal rek narima teh akal pasti kitu ngadefinisina paman mangka saja malam ya'rif anu teu nganyahokeun itu man ma'aniha kana pirang-pirang maknana itu salasa palaisa mangkan teu itu man eta biakilin anu boga akal lamun jalma teu bisa ngadefinisi kana hukum akal anu tilu mana wajib akli mana mustahil akli mana jaizul akli berarti itu laisa biakilin jalma gelo
Wallahu muwaffiq. Wa yajibu jeung wajib ala kulli mukallafin mukasaban-saban jalma mukallaf syar'an munggu syara. Naon? Ayarifa yen nganyahokeun ngamarifatkeun si mukallaf makana perkara yajibu anu wajib itu ma pihak maulana dina hak pangeran urang sadaya jalla wa azza wa ma jeung perkara yastahilu anu mustahil itu ma wa ma jeung kana perkara yajibu anu wajib itu ma wa kata jeung eta ya juju anu wenang itu ma wa kata jeung eta nya kitu yajibu wajib alaihi kaitu kullu mukallafin naon ayarifa yang nganyahukeun ngamarifatkeun si mukallaf misla zalika kana pantarna itu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Bihaqi rusuli dina hakna pirang-pirang rasul alaihi moga tetep ka itu rasul naon as-salatu rahmat wassalamu jeung kasalamatan wajib kasaban-saban mukallaf nganyahokeun kana sakabeh perkara anu wajib anu wenang anu mustahil jeung anu wenang di Allah nu wajib jeung nu mustahil jeung anu wenang di Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lawadisi qiyamu bi nafsihi wa qudrati roda ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman ayat belangga beda jengsa jumenang kalawan datna hiji Allah dina datna hiji nasibatna hiji pada maulanana kawasa kersa uningan rajeng irupna ngadamu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uningan jeung irupna bukti nu ngadamu nu ningali nu ngadawuh jadi sadayana nu wajibna 20 ada putus panah mau masalah lil awadin
bodona wana di rasulna sifat manusia biasa cara Tuhan lebet angkat pulang saja bina. Nah eta wajib apa? Nggak sakit ternyata. Syari. Yani ngamaksud kau lah. Anahu kana saya sunah makan syara itu teh wajib syari tadi. Syar'an. Ari syar'an teh yujab wae. Yusab wala pilih wa yuaqab wala tarki. Diganjar mun apana, disiksa mun teu ya'rifuna. Yani ngamaksud kau lah. Anahu kana saya sunah kalakuan jeung tingkah yang wajib syar'an munggu syara ala kulli mukallafin. Kasaban-saban jalma mukallaf bahwa jeung ari itu mukallaf eta balik anu balik al akil uturan bogaka naon aya ripayen ngamaripatkeun itu si mukallaf kullu mukallaf maka perkara dzikira anu dicarioskeun itu mah li'annahu karena saestuna kalakuan jeung li'annahu karena saestuna kalakuan jeung tingkah bima'rifati dalika eta tetep kumanya mau kenana itu nu dicarioskeun naon nu dicarioskeun teh maya jibu bihaqi maulana wa maya stilu maya juju wa kada yajibu ya wa kada yajibu bihaqi rasul tah kumanya mau kenana eta perkara ya kuno bukti itu kullu mukallafin eta mukminan anu iman muhaqqaqan anu nyata limanihi kana imanna itu si kullu mukallaf ala basirati netepan kana jero hate bidinihi dina agama na itu simkullu mukallaf titik wajib dikanyakan menjadi syarat iman keningannya muhaqqaq iman nyata imana di mana ngamaripatkeun naon nu tadi aku itu di mana 50 wa inna maqal jeung pastina ngadawuh pasti dah ngucap itu kalau mukallaf ya'rifunya itu kalau mukallaf walam yakul jeung teu ngucap itu mukallaf bijazmin kalawan jazm 100%. Eta isyaratun jadi syarat ila annal matluba karena saestuna ari anu disupri bi aqaidil imani dina pirang-pirang aqaidul iman eta ma'rifatu ma'rifat lain unggul nyaho tapi kudu ma'rifat dina aqaidul iman mah Kuma patokan marifat idrakun jadi mutihai sulayako ma'ahu tarudun muwafiqun lil waqi'i nasirunan dalilin pamanggi anu jadi no tegena awakin sir no akur jeung buktina timbul dina alasan marifat kagarek disebut takkan aqalidul iman teu cukup kunyaho tapi kudu marifat opat kan rukun marifat opat kabehna hiji idro jadi tekad nu ngatokna bihaitsu la yaqong ma taradudun patekadan dua taya wa kinsir perubahan al ma'rifat wahya jeung ari itu ma'rifat eta al jazmu jazim al mutabiqu anu mutabik nyaruaan anidaan dalilin tina dalil wala yakfi jeung teu cukup pihak dina itu ma'rifat naon at-taqlidu taklid
Iman taklid nu teu boga dalilna eta can kasukana ma'rifatna angin jalma anu lemah na otakna dihampura pun teu bisa dalilna. Dina masalah aqaidul iman, dina masalah keimanan itu kudu naon? Kudu nasiun an dalilin. Ay mutabikun an dalilin. Kudu timbul tina argumen, tina dalil. Jadi teu bisa tuturut munding. Teu bisa nurutan batur, taklid. Beda dina fikih mah. Ieu mah dina tauhid. Dina fikih mah taklid kan. Dina tauhid mah teu bisa taklid. Untuk bukan can kasuk ma'rifat. Kejuangan sah iman, ya. Sah imanna, iman taklid itu bukan dalilna eta can kasuk kana ma'rifatna. Sah imanna ngan pedah ceuk sapali para ulama masih doraka keur jalmi anu mampu berpikir. Jadi nu teu mikir nu bisa keneh mikir doraka teu ngaji kana tauhid mah. Kecuali nu geus teu bisa mikir. Pada cenah urang geus butek pamikiranna ge. Ari mikiran HP bisa. Gitu. Dan cenah hese HP ge hese Android ge ari teu biasa mah. Dok nu teu biasa, oh buang aja motolan ge gitu, Pak. Tapi kulantaran geus lila, geus biasa tek. Jadi iman supaya iman teu mukhtalaf kita kudu ngaji supaya iman urang teh teu diihtilafkeun ku ulama teh. Ulah nauhid bari teu puguh. Peperiheun mahjubun keneh urang teh. Ya Allah teh atuh nepi-nepi kana iman ilmu atuh. Ulah iman taklid wae. Karena iman ilmu masih mahjubun ilallah. Tauhid nama ilmu, tauhid nama nyaho, ngan pedah itu bertauhid gitu. Jadi no iman ilmu itu belum bertauhid, berilmu tauhid tapi belum bertauhid. Kan iman teh iman taklid nusah teh. Tina iman taklid naik karena iman ilmu. Iman ilmu mah nyaho kana dalil tapi masih kene mahjubun ilallah. Nu katilu aya iman ian, aya nu yakin. Tingkat katilu makomna makom muraqabah. Nu ngadarah dagingna muraqabah mah karantingan ku sifat sama jeung basorna Allah. Tegasna mah tidak ada waktu sedetik pun dan tidak ada napas serenghap pun dan tidak ada tempat satu peluang pun yang dirinya merasa tidak dilihat oleh Allah dan tidak didengar oleh Allah. Dimanapun berada, dalam waktu menit detik manapun selalu merasa diri dilihat dan didengar oleh Allah. Maka ngabuah tina eta patekadanana sehingga tidak ada satu menit, satu detik pun dan tidak ada satu tempat pun buat dirinya bermaksiat kepada Allah. Itu disebut iman ian. Makomna makom muraqabah, mimiti mincakana hambalan kawalian. Itu jadi wali tak? Di mana kesedina makom muraqabah. Urang paling ge wali murid. Ari lain wali kukun. Jadi wali dina makom muraqabah. Mimiti nincak kana darajat kawalian. Sabab naon bakal tawalla taatu. Keuna kana patokan wali cek suluk. Bakal tawalla taatu bakal tuluy-tuluy taatna lantaran ngarasa diri ditingali jeung didangu ku Allah salilana.
Tidak ada sedetik pun dan tidak ada satu tempat pun buat dirinya bermaksiat kepada Allah karena merasa diri dilihat selamanya dan didengar selamanya oleh Allah. Ini tinincak darajat kawalian bakal tawalatu atuhu osok tawalatu atuhu. Tara. Nah, naik deui tina eta naon tina makom muraqabah tina iman ian kana iman hak. Hakul yakin disebatna. Hakul yakin mah karantingan ku sifat kudrat jeung iradatna Allah. Makomna makom musyahadah. Ari makom musyahadah ningali sakur perkara dadamelan Allah malatas hate ka Allah gitu. Jadi sareret nate hate nama ningali dat nu nyieun itu makom musyahadah disebutna. Imanna iman hakul yakin. Marifatna tos malatas ka Allah hatena. Ibarat panon poe nu taya tedeng aling-aling. Dina pembukaan mantek mah geuningan hatta badat lahum sumusul ma'rifat ro'a muqaddaratiha munkasifah. Nah gitu. Hatta badat lahum sumusul ma'rifat lamun geus datang geus nyanding kana hatena ka ma'rifatan nu disarupakeun kana panon poe. Ro'a muqaddaratiha munkasifah ningali perkara nu hadir di hareupeunna teh munkasifah terbuka hatena mukasafah urang mah karek mukahasafah acan mukasafah karek mukahasafah maka mukasafah hingga Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah pernyataan orang yang dirinya ada di makom musyahadah. Itu katingali malatas ka Allah. Ningali laut, mantak disebutna naon? Rihlah religi. Ningali laut, ningali pepelakan, ningali jelema, ningali itu teu katingali nu dipayuneunana. Hate nama terus malatas ka Gusti Allah. Gitu. Urang sok malatas bisa kitu bisa eta teh. Kan urang mah babna lain dina bab ka Allah. Urang mah babna bab calana jero. Asa nempo calana jero dina popoyan. Walah, geus kabayang jerona. Nu kadeuleu ku mata mah calana jero, nu kadeuleu ku ain basiroh mah eusi tina eta calana. Nah itu disebut mukasafah teh kitu. Tapa nu dina makom musyahadah mah kitu. Nu dina makom musyahadah mah kitu. Nu mawi pantes teh dina hikam dicarioskeun. Kakasih Allah nu tos mukasafah manu dina makom musyahadah. Dina nalika tungkul kana taneuh bakal parat nepi ka bumi ka-7 paningali hatena. Dina nalika tangah ka langit bakal parat paningali hatena ka langit ka-7. Kumaha nya kawas kitu? Teuing datang ngajaran. Gitu. Pasti kumaha ngajawabna. Kan pedah kehidup itu akan indah. Gitu. Apapun yang terjadi itu akan terasa indah. Dina makom musyahadah menan sababna ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan yang sia-sia. Semuanya sudah by design, sudah didesain ku Gusti Allah. Sadayana. Urang mah tinggal ngajalan tinggal teu bisa nawar. Tukaran jeung sifat kudrat jeung iradatna Allah dina makom musyahadah. Jadi naon wae nu ditarima perkara nu pait nu katarima ku dirina lain nempo kana perkara nu katarimana tapi ma khalaqta hadza batila nu katingali Allah nu maparinna tah hese teh
Nu katingali teh nu maparin. Jadi bakal naon? Baik itu amis nu kena, baik itu perkara nu ngeunah nu kena kana dirina atawa perkara nu teu ngeunah nu kena kana dirina bakal karasa ngeunah. Bakal karasa ngeunah. Sabab mungkin happy ending. Maholak tahada batila. Sabab ningali saha maholak tahada batila muka sapa hatena ka Allah. Mantak pantas disebut ridho bi qadaillah sururul qalbi, bunga hate dina nalika nampi ka tangtuan Allah, rek hade rek goreng nu keuna kana dirina hatena tetap bunga. Biarkan mata air mata meleleh dari bibir dari kelopak mata kita, tapi hate tong milu ceuring. Gitu. Hate mah bakal hate mah sururul qalbi bunga dina nalika narima katangtuan sok sanajan eta katangtuan nyababkeun kana ngalemelehna cai panon. Bisa kawas kitu? Moal mewek jeung hate-hatena urang. Gitu. Sok ningali nu merena. Ningali nu merena. Celetot diciwit ku kabogoh keur lajut naon keur lajut layar tancap atawa keur motor. Aduh karena motor pancing di pangajikanan. Hari kitu tarik motor diciwit kurit beteungan. Aduh kunaon nyeri anteu cenah kitu padahal teh. Ih, mana indah karasaana teh. Diciwit ge indah. Gitu. Diciwit ge indah. Kenapa Nabiullah Ayub tatkala ku Allah dipaparinan musibah bertubi-tubi ngucapkeun alhamdulillah terasa indah musibah ge. Coba bisa kitunya. Alhamdulillah Nabi Ayub terasa indah. Nah nu nyababkeun indahna melihat saha pelakuna. Semua bisa nawar. Moal mas lebih ka kumaha kita didesain di skenario wal perjalanan kehidupan. Pas urang lajo TV we geus lajo alam dunya mah geus kitu we pas lajo TV ulah baper. Sia tong kadinya cenah eta aya penjahat di dinya. Kuat bebeakan cek aing tong kadinya eta kadinya wae tuh cek aing kumaha. Dan nu kitu ngalajo TV baper teh. Ngeset geuleukeun. Da kituna geus aya nu ngaturna ieu da mau bisa diulah-ulah. Gitu, tah perjalanan hidup gitu. Akarek ngareuna. Urang teh ngalajo TV jeung amak urang bale lu aing TV na geus cenah paruman. Capek hate cek sutradara teh jeung skenario wilujeng. Berhasillah skenario apabila membikin penonton baper. Duh, film itu sangat menyentuh. Nu katilu, nu kahiji taklid, ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Nu kalima, tingkatan iman teh aya iman hakikat. Iman hakikat mah karanjingan ku sifat hayatna Allah. Makomna disebut makom wasilin atanapi makom fana. Makom fana mah leungit sajatining diri nu aya iwal Allah. Itu dina makom fana. Jalmi nu tos dina makom fana mah majlubun. Majlub. Ditarik manehna ku Allah. Boro-boro perkara nu katingali dirina sorangan ge leungit. Mapil jubah Allah. Jadi kadang aku Allah lain tuturkeun. Dari tingkatan iman mah lamun bisa ditarekahan ukur nepi ka iman ilmu pada hadirin. Iman aku yakin kaluhur mah iman ayeuna yakin kaluhur itu tos teu tiasa ditarekahan. Itu mah pamaparin Allah. Fadl ti Allah karunia. Ngan peda kudu nete tarajeunin cakamala. Moal ka iman taklid dibikeunna moal kudu mapaikan iman ilmu. Iman hakikat mah leungit dirina ge. Majnunun. Majlubun, majnunun, leungit hatena. Makomna disebut makom wasilin. Makom pana. Teu karasakeun dirina ge teu karasakeun.
Itu mah nu dina makompana mah lepas kontrol. Teu kontrol dirina sorangan. Leungit syariat. Jadi teu lain tuturkeun anu dina makompana mah. Kenapa saya Siti Jenar sampai dibunuh ku Wali Sanga, disepakati untuk dihabiskan. Sebab naon? Anjeunna dina makompana dituturkeun ku dina makom syariat. Gitu. Jadi tungtungna mudilun. Kasauran anjeunna nana ngeunaan ya Allah ya insun, Allah insun sejati Allah manunggaling diri, bahwa diri orang adalah Allah, Allah teh diri orang, itu dipakai ke masyarakat. Jadi pakaian dokter terus saluhureun master dipakai ke budak TK. Tapi segitu. Jadi bukan lain salah menuturkeun anak. Geus lain tuturkeun. Tos lepas kontrol makom panama makom wasilin ngan nu dina makom wasilin mah teu kenging gagabah ka jalmi nu kitu margi saciduh metu saucap nyata lazul zilatil jibal bidu'aihim gunung ge teh usik-usik ku jalmi-jalmi nu dina disebutna ke makom wasilin antara diri jeung Allah teu aya jarak. Nuka 7 ayat iman hakikatul hakikat itu adalah iman Rasul. Tidak ada yang bisa ngadefinisikan iman hakikatul hakikat nu jelas mah moal aya nu nepi jalmi lian Rasul kana tingkatan iman hakikatul hakikat. Najan ngageder pinuh dina hate kaimanan tapi masih kontrol dina syariat. Henteu ka bawah hate. Itu iman hakikatul hakikat, iman para rasul. Jalmi biasa mah lian Rasul ukur nepi ka aya ge nu nepi ka iman hakikat. Di iman urang di mana keneh nya. Dia barometerna bieu. Barometerna bieu. Jigana dina taklid keneh. Tapi mana asa geus jadi wali. Lah? Ayah. Nu sampai iman wasilin ayah, nu sampai makom wasilin ayah. Sabab moal leungit. Wah, mun leungit mah ribu atuh kiamah teh dunjana ge. Kiamah teh. Kan beda sifatnya kan ari manusia biasa mah henteu maksum gitu. Ari manusia biasa mah henteu maksum, lian Rasul mah henteu diraksa. Ari Rasul mah kan maksum, tidak mungkin Rasul imannya turun. Gitu. Ari jalmi biasa mah ada kemungkinan tina makom wasilin ge turun. Tina makom musyahadah turun. Ngareunah dina nalika kitu ge ngareunah saok geura mun urang nerapkeun kaimanan ulah ieu we Allah keur salat ari luar salat mah sok rada hese keur salat ge sok hese walaung wae sina hate teh sina aya dina makom musyahadah gaya Allahu akbar do karanjingan ku sifat kudrat jeung iradat Allah leungit diri nage ngarasa diri diusikeun jeung dimalikeun ku Gusti Allah. Allahu akbar. Mantak berangkatna dirinya pan la maujuda illallah. Tapak damel Allah. Karasa tapak geretan takdir Allah nu keurkeuna kana diri. Jadi ngangkatna leungeun teh karasa bahwa Allah keur ngangkatkeun kana leungeun urang hakikatna dina manah ieu. Numantak Kangjeng Rasul ditaras ke malaikat Jibril wa mal ihsan. Nah, nu dimaksud ku ihsan teh ya Rasulullah cek Rasul anta abudallah ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Gitu kan. Urang nepi kana muhsinin tanya. Muhsinin teh anta abudallah ka'annaka tarahu. Yen anjeun ibadah ka Allah, ka'annaka tarahu saperti anjeun keur ningali Allah. Pan ataran nepi ka dinya teh. Fa illam takun tarahu mun teu bisa kitu fa innahu yaraka. Sing asa diri keur ditingali ku Allah. Urang pan henteu. Sedangkan Allah teh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Nyaho kana sir, kana eusi hate jeung nyaho kana gerak tubuh jeung carita anjeun. Allahu akbar. Pan urang mah teu ngarasa diri ditingali ku Allah. Peng hate mamalawung, kau ditu hate namanya ba. Duduhkeun Allah teu nyaho meureun gitu. Mantap bakal era. Antara era. Antara era. Era kena ku hansip. Indah tidak bisa gitu. Bisa gitu. Udah marajeun husu poho ieu teh rakaat sabaraha tidak bakat husu. Jadi poho rakaat moal sebenarnya. Itu keimanan. Karek iman ilmu ge teuing. Wala yakfi fiha at-taqlid wa hiya jeung ari taklid teh wahia wa huwa oh lain taklid wa huwa jeung ari itu ma'rifat lil jazmi eta jazmi al mutabiqu anu ngakuran fi aqaidil iman. Oh wa huwa jeung ari itu taklid eta jazim patekadan anu jazim al mutabiqu anu ngakuran netukan fi aqaidil iman dina aqaid iman bila dalilin kalawan teu ayana dalil. Titik. Kumaha hukumna ta iman taklid? Kela ningali heula jam. Geus kitu. Penting teh. Wa ila ujub ilmu ma'rifat. Wallahu